Kenaon, Bah? Iya ya keur etakeun sai euy. Sai teh tadi dia mah. Nu parabot gini. Parabot tos di mana si Lenjang? Iya, Bah, balik di kota. Nah, balik di kota teh meni mapai sawalin kana motor atuh. Nyasat. Lamun boga duit mah orang oge moal kanu moal lempang, paling kanu motor. Kira aku balik we satu buka duit. Geus puguh. Ayeuna usaha di kota salah, di lemur salah. Cing urang teh bah kudu usaha teh kanu naon. Jeung nasib urang teh bakal kumaha. Yang kieu ye. Ai kangaranan usaha mah da untung jeung rugi. Syukur sih lain ngapun nangis jeung rugi. Dan teu rugi teh untung teu usaha. Sakieu we ti Abah mah. Sok sanajan takdir geus ditangtukeun ku Gusti, ikhtiar mah maneh keukeuh kudu diwajibkeun nya. Tong putus asa. Ini teh ka kota, rek di kampung. Jadi ikhtiaran terus. Lamun jelema eueuh ikhtiar rek mana ibadahna dalam dunya tempat ibadah. Ulah bosenan, ulah kapokan. Nanyakeun nasib maneh bakal kana naon, usaha kudu kana naon, maneh nu bisa naon. Maneh nu bisa naon, bisa tani, bisa dagang. Maneh cenah rugi wae. Hitung we usaha mah. Lamun tina 10 kali, rugi 3 kali, untung 7 kali teruskeun. Ulah MPSMR. Lamun rugi 7 kali, latihan 3 kali eta mah bagian maneh, bagian rugi. Ulah nanyakeun nasib ka batur, nasib maneh kana naon, maneh bisa naon. Keureuyeukkeun ulah elehan. Ayo balik memilu kana motor Abah. Yuk. Bah, kenaon, Bah? Iya ya keur etakeun sai euy. Sai teh tadi dia mah. Nu parabot gini. Parabot tos di mana si Lenjang? Iya, Bah, balik di kota. Nah, balik di kota teh meni mapai sawalin kana motor atuh. Nyasat. Lamun boga duit mah orang oge moal kanu moal lempang, paling kanu motor. Kira aku balik we satu buka duit. Geus puguh. Ayeuna usaha di kota salah, di lemur salah. Cing urang teh bah kudu usaha teh kanu naon. Jeung nasib urang teh bakal kumaha. Yang kieu ye. Ai kangaranan usaha mah da untung jeung rugi. Syukur sih lain ngapun nangis jeung rugi. Dan teu rugi teh untung teu usaha. Sakieu we ti Abah mah. Sok sanajan takdir geus ditangtukeun ku Gusti, ikhtiar mah maneh keukeuh kudu diwajibkeun nya. Tong putus asa. Ini teh ka kota, rek di kampung. Jadi ikhtiaran terus. Lamun jelema eueuh ikhtiar rek mana ibadahna dalam dunya tempat ibadah. Ulah bosenan, ulah kapokan. Nanyakeun nasib maneh bakal kana naon, usaha kudu kana naon, maneh nu bisa naon. Maneh nu bisa naon, bisa tani.